Atuh kadua nanti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan agung sareng alitna urang saling maklum jeung dewek oge aya pikeun saeunaon ieu teh Pak kutara biasa make jeung ngariung mungpulung saperti kieu sok ngagebeg ai ngariung kieu teh kawas ngriungan Bang Emok trauma abdi teh tansah diajeng-ajeng aya pikeun saeunaon ieu teh bokap teh memang aya hal anu rek dipadungdengkeun ku dewek sae Pak kahareup gareng heueuh si laing aya euy Aya si bungsu ayeuna mah. nu tara biasa ngiluna beuh datang ka dieu Nuruyung geuning ayeuna. nya lainna biasana dugong sia teh dugong teh naon si dagang mah sia teh ngan pokana digentos kahareup gareng kahareup bungsu sawias cekap di dieu bokap abdi pun hareng alias aliando duh munya aliando si teh rugi tadi ngakukeun Jepri Nicole tapi beungeut jiga jengkol geus nah karek ngomong geus ka mana karep pipi omongeun teh Tok parasea. ngahaturkeun sembah pangabaktos ka unyuk babeku tercinta muga nampi kana ieu sembah abdi babe ditarima ja kahatur lanceuk uing oge nu pege Ya, kitu. nyanggakeun sembah pangabaktos Kitu we kalanceuk. ampun ngomong katain ampun goblok sia teh heuh ditarima nah sia teh oke aya pikir saeunaon ieu teh make jeung riung mungpulung si emak ka pasar bari tiluan kalituk ieu patempatan aya naon ieu sabab lamun beurang teuing mangsa rumangsang hareng kudu indit dagang kembang deui ieu nya dagang kembang di mana kota Bandung nya Kadalem kalu. di Karanganyar heeh Istana anyar dinya. biasa nyokot kembang di saha di Mamah Nok Mamah Nok dekor nu beuki nguseup nih oh nya anu budakna hararideug heeh Negara reunut. Bodas dong. aya naon itu aya naon gitu sepuh kieu ja memang dewek ngahaja hayang riung pulung saperti kieu kauger ku kawajiban salaku kolot malah dinas dina katerangan ari jalu ku amuna ala nisai ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe lamun ceuk eta awewe boga turunan meureun mingpin dewek teh pamajikan jeung anak mingpin lahirna mingpin batinna sapanjang anak can ngaliwatan hukum pertikahan hartina tanggung jawab dewek syariat getih satetes ambekan sadami nyawa jeung raga buuk salambarna teh leres atuh batina dewek teh sarua kudu ngamodalan ngan dasarna ngamodalan teh lain boga rasa rumasa bener hirup ngan kauger ku dewek leuwih ti heula gubrag ka alam dunya leres sabab cirina manusia teh nu daek dipapatahan jeung daek mapatahan mun teu kitu rametuk disebutna leres uhun be urang elingan leungeunna jeung kulisana perlu saminggu sakali riung mungpulung saperti kieu mukakeun kahirupan nu karandapan jeung nyorang kahirupan anu baris kalakonan kurang kantenan mun ceuk bahasa barudak ngora magening epanol teh evaluasi leres ya kantenan sabab dina hirup kahirupan anu tangtuna di alam dunya
hiji mangsa urang balik kapang balikan anu sasatna urang teh muarek langgeng mual megar cara orai hiji mangsa bakal pinangih jeung poe akhir nu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pinggaraneunana leres dina engke jaga nyorang maot teh meureun urang bakal meunang patakonan anu eta patakonan teh bakal nyeretkeun urang kana tempat panyiksa jeung tempat anu ngeunah nu disebut sawarga jeung neraka ngan catatan leres sawarga jeung neraka lain pikeun jelema anu mikahayang sanes jelema kangge nu mikahayang bener nah logikana eta motor di dealer eta teh motor teh keur nu meuli atawa keur nu hayang nya tangtos keur nu meuli dan nu keur hayang mah tong bujeng hingga nunggu bubulanan jam-jaman beak nya itu oge hukum pangeran cinek sawarga mah pikeun jelema anu iman jeung takwa kana umur bengalan leres beh dieuna hampangna pisan nyaeta pikeun jelema anu daek ibadah heueuh ari ibadah teh migawe naon rupa hal anu jadi skenario anjeunna anu lamun dipigawe ku urang teh baris ngahasilkeun salametna dunya rawuh akhiratna leres pangletikna ibadah teh nyaeta nyingkahkeun batu di tengah jalan mete kageleng ku nulian jadi jelema anu mangpaat oge ibadah hade khairun nas anfa'uhum linnas pangna jelema anu mere mangpaat ka jelema deui heuleuh bisa ngadalil gauna jeung Pakades Dadang Pakades Deni nya sia madatra gaul itu ieu teh ku uleun maneh mah leres Pak nya leres tah anu aya patula patalina ngeunaan milangkala kamardekaan nagara les terus ka 80 taunna milangkala nagara anu sakieu geus kolotna urang teh ulah mieling hungkul jasa pahlawan tapi naon anu dipilahir ku pahlawan harita leres tuh tingali ku si lain tutunggu nu parantu di kubur tetenger nu ngahempak di taman pahlawan lain tutunggu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka para nonoman pikeun ngeusi kamardekaan ku karya-karya nu pinuji karya-karya anu nyata dina ngeusi kamardekaan dina alam merdeka kieu bejuang teh lawin manggul bedil tapi kudu nemongkeun karya naon atuh urang boga ngaran lamun tanpa karya laras ya kan tenan ari karyana sacarana ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung dirita lamun urang cicing di kampung urang pungayakeun sosialisasi ngeunaan kabersihan urang ngejaga keamanan toleransi beragama eta oge sarua jeung bejuang nuluykeun tongkat estafet para pahlawan nya ya kan tenan ngan pepeje ti para karuhun mangsa harita perjuangan kami mah teu satai kukueunana perjuangan silain kabeh jaga kahareup naon sababna sabab perjuangan kami mah katingali musuhna beda rupana beda buukna beda bahasana beda budayana leres tapi perjuangan silain kahareup mah moal katembong musuh teh naon sababna sabab musuh teh sarua budayana beungeutna buukna jeung rupana
cinakna kejahatan nu dilakonan ku bangsa sorangan tah bukti meureun beh dieu laras loba-lobana nyaeta anu sasatna boh tina media itu ieu nu nyaritakeun ngeunaan para ais pangampih anu kajerat ku sifatna korupsi nepotisme laras nya laras hartina teh teu ngajen juratsa juang para pahlawan mangsa kapungkur ngotoran ya leres ngan lebah dieu ulah waka nuduh kanu jauh ulah waka nyawang kanu anggang nu deukeut heula tuduhkeun heula tepikeun heula kana diri nalungtik diri kotek tak awak nya sabab bisana urang dina lalampahan ngabaktikeun ka negeri sebaragana ka nagara teh ngaliwatan diri sorangan dina diri teh celiputi celakerang eueuh aya kakaitan anu awon demi nagara jeung demi bangsa mun ceuk Bapak Presiden mah kudu mangpaat teh lamun urang kudu mangpaat teu bisa mangpaat ku keur jelema loba sugan tiasa mangpaat keur sabagian jelema lamun sabagian jelema teu bisa mere mangpaat minimal saurang jelema lamun saurang jelema urang teu bere mangpaat atuh minimal hirup teu ngarugikeun batur tah geuning laras Pak nya kantenan pisan nu matak abdi bergabung jeung Karang Taruna teh nya eta pikeun ngaorganisir boh sepuhna boh pemudana boh murang kalihna sabeungkeut samiuk sabilulungan dina nanjeurkeun keamanan kabersihan sareng sajabina isin Pak era ku Karang Taruna RW genep nepi ka bisa nabuh wayang santunan budak yatim warga masyarakat na guyub bari jeung RW na teh istri Ibu Santi mun dina pawayangan mah Sri Kandi teh abdi sami mun di RW abdi mah Sri Gala abdi mah sugan teh sari kaya nya kitu Pak kunga hiji jeung kunga gigi ku kompak nepi ka ngabuahkeun ngajieun acara bari mangpaat apanan can tiasa mukakeun lapangan kerja dina peuting ayeuna sabaraha urang anu dagang dina peuting ayeuna nu dagang teh kemudian boga bati dibikeun ka anak jeung pamajikan apana eta teh buat dina ladang kahadean ibadah keneh nya Pak can dibebaskeun paningali jeung pangdanguna pan lain urang ukur urang RW genep hukum malihan menuluar oge araraya bandon oge di Karyawangi ka dieu di Panyandaan ka dieu di Sariwangi can Pakades Dadang Sudayat Kades Karyawangi pan ngadon ka dieu ongko di Ketua Abdesi ongko Kades Gagan di Cihanjuang wah loba dulur kades abdi mah Pak eta teh mumun mena kungkul tanu mata kula ka gede hulu ka aing gareng dulur aing mah kades nya can Bapak Camat wah rempek abdi mah Pak kitu can ti Polsek can ti TNI tah nu matak sok tanjeurkeun gerakeun ku si laing ngan dina mangsa batur aya nu mapatan ka si laing ulah ngilu ngambak ulah ngewa sabab dengekeun perkara nu diomongkeunana ulah ditempo jelemana bisi kapieulaan ku geuleuh jeung kapieulaan ku resep nya kitu ja leres Pak leres be jabat ti eta dewek teh rek nanyakeun ka si laing
perkara adi si lain sidawala naon kitu Pak geus saminggu tah si eta can rek lol wae ka imah salila saminggu ieu nah jeung si lain geus panggih teh wacan na teu uninga kitu naon geus tilu poe abi teh cere di sidawala teh naon jo cere teh sieun teu patanya geus pisah ranjang nah make jeung silih paeudan galak ayeuna mah gareng teu rek ditanya galak kunaon Pak ai mimitina mah teuing kunaon ngabetem wae tah si eta teh ulang buleung manyun we manehna teh kunaon si dadawala ai kadenge kopi kecawis teh mengeunaan bapa keur ngewa we ka bapa kitu terus keur ngewa ka bapa keur geuleuh di papatahan kopi teh lah tong kitu sia burung palung bodog lagi bapak sorangan eta teh tong sok ngewa bisi hapahui na kunaon si lain make jeung geuleuh ka bapa ceuk manehna teh cenah bapa mah gede bohong tong dia moal aku di bapa cenah malahan ruk ku padung rap ku lemah karugan taneuh beureum muarek ku bapa deui cek saha si sidawala amuing nepi ka kitu ulu hayang dicoret tina kartu kulawarga tah si eta meureun nya ngomong kitu teh si eta nya pugu abi teh nanyakeun ka bapa kunaon teh nepi ka kitu si sidawala teh aya masalah naon nepi ka baut kitu si sidawala teh geus tilu poe teh geus leungit di dieu teh abi teh hayang nanyakeun da dipaksa ku abi kunaon da teh jojek ku ke neungeul ka abdi hampang leungeun Pak nah tah si eta ai sugan teh moal keleuwihan tah si eta teh boa-boa nya naon kitu Pak ku dewek diusir diusir nah maka jeung usir ka anak kawas teu nyaah ka anak teh kunaon maka jeung diusir si eta deuleu laha loho ngeunaan harta maksudna kumaha meureun apa si lain mangsa baheula aya ratusan tahun anu kaliwat dina mangsa urang hirup ngontrak keneh nya oh tetangga waktu keur boga tetangga si Alan terus si eta teh nanyakeun terta mukakeun mangsa bahasa mangsa harita ngomong ka dewek nanyakeun ari bapanya teu kana jadi anak cekeng teh ceuk manehna teh nah sia make jeung ngomong kitu inget mangsa baheula bapa kungsi janji jak urah aral subaha nuturkeun dewek cicing dina pasir kamiskinan aya dina sagarana kasangsaraan engke isuk jaganing pageto si laing bakal diburuhan ku dewek buruhna teh nyata sawarga manikloka sasat dewek teh kulawarga sawarga manikloka ngan dewek teh tugas di alam dunya cicing kudu dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan kudu cicing dina pasir nasilip ayana dina sagara nasiloka leres ngan si eta memaksa ka dewek dibarung ku teu kepercayaan si eta nya montong cedewek teh montong waka laha loho kana lebadinya can manjing jeung can waktuna ceuk bapa teh engke ge sabatae lamun geus wanci nama si lain hayang naon di sawarga teu burung dibikeun tuna ngajanggikeun untuk pamohalan sarua jeung jog-jog neureuy buah loa ngajobulan ku siung piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir tulul ama dan panjang labunan bapak mangsa harita ngomong gitu kopi mah jebengan kopi mah da
naon margina atau berlogika we lamunnya sawarga anu bapak piraku senal oge sisilangan kuning sebelah beureum sebelah baju kita bawa sok nya heueuh atuh da lamun heueuh mah bapak anak sawarga piraku uing dagang kembang mau susah nya moal susah kieu aing senang tetangga oke pada ngomongkeun bapak sia mah rada gelau cenah nya ngahayana luhur teuing tari teuing ngahalai tapi si dawala mah nyukcruk eta si eta telepek ka dinya ngungkit kana lebadinya ngan tungtung basa si eta ka dewek maksa lamun nepi ka mung ditemongkeun harta dewek dew abdi bade hanyat ka sawarga teu saha si dawala la ilaha illallah si dawala rek hanyat ka sawarga heuh nanti dicarek ku dewek teh montong sia sarua jeung mopokan kokotor kana beungeut dewek lamun si lain ini ka sawarga menik loka keukeuh we bapak kuring mah ceuk sia teh heuh nya harita dewek nyarekan lak-lak dasar kaleuwihan rumah basa teh kalepasan nepi ka ranteng mangsa harita urat oge awahing ku ambak nya lamun sia nepi ka nyereuweul heuras beuheung rek ungah ka sawarga rek ungah sawarga mantog sia nyingkah neuk leher melah jantung ngagurat jagat samet dieu pancak aki antara kolot anak jeung bapa nyingkah sia non ka abdi teh dewek ka si dawala bertikeun atau melotot ka abdi jadi ka abdi mah nya ku dewek diancam kitu teh ka dirik-dirik init belik teu basa teu carita uluh tah nu matak jang wayahna teangan ku si lain jang susun gitu kakulon kakaler kawetan kakidul ingis ku bisi rempan ku sugan sieun nepi bahasa ieu kadunungan sabab naon sabab Pandawa teh kakasihna dewa lamun nepi ka Pandawa dugi ka uningan kana ieu perkara yakin dewek beungeut dek dikamanakeun sarua jeung mencit ti koro urang salareapan sidik urang teh digawe teh ka Pandawa abdi teh pancadinya atuna ai bapa geus kieu ribu salarea lain harita ngomong mah ku amak aing teh awan iku nafsu tong di penem ulah digegem we nonon kuring eta kitu we hirupna teh paingan titah riung kabeanana tempo ngariung aya wae masalah ya we masalah teh eueuh masalah nginjem duit ka aing anjing teh nya mabok adi nu usahana teh da beuneu jadi teangan pak teangan ja kamana neanganana kumaha si lain we jang kamana-manana ajana ya approve aing miskin mah susah sararea nggih ayat Yunan pumina ki Semar Badanaya surakal dia kepung tiker di mana ada jago tiker Tiker di masih Semar kuring di masih Semar euy kepung di mana Semar kepung tiker di mana kuring Sen sakatuhun tiker kurilingan di mana Kurilingan euy mana Pak. euy Ulu loba jelema mana itu becok kitu alah bawa rek ngarampok imah urang pak nah ada ucokoteun masina imah Ahmad Saroni nya aya bawaun nya papan wah bener bapak teh nyangka Semar kuya meureun mun jiga kuya nya sing jang tinggal jang naon jang rame kitu jang Semar ulah kaget euy luh nah dewek wawu sarana sapi asih ulah kaget Semar ulah kaget euy ulah kaget euy ulah kaget Pak naon ya residorna
residorna jeung para Kurawa aya anak nu bener jang demi Allah tinggal we ngabrik gitu bener jarengnya nyanya bener malut gitu ngalet pak ke dia pak si Ajo aja si Ajo teh residorna pun sok ajo-ajoan nah teh si eta ulah susu sisi sepuh gitu kolot teh nya kumaha deuleu jang anak make jeung kumaha ngariung ka dieu pak rek neangan sora meureun sora naon dari kampanye ieu teh nya bisi kitu tah can usumna atuh duh mangka ningin nungsia keur ka pasar kumaha aing deuleu wayahna panguncitkeun hayam di mana pan ku cekak pae kena ku tetelo sampe we rabut karek cempan sabeuna ge ai nu aya naon nu aya ge topi SD kumaha urang sayur atuh nah tasieun aku kitu di sayur atuh presto kumaha tuh pak ngetrokan pantau urang geuning tuh ulah kaget Semar mangga linggih sepuh reng euy ka tukang sadiukna lain tegenah hate papi pak beda rasa setiap datang eta sok rame wae kejadian besok aya we kejadian mudah-mudahan jang entong jang aduh lain saurang dua urang ieu ngabring ieu aya kana opat elakna ieu nya atuh sahanya aya naonnya barang treret atuh reng anjing teh korsina bobo euy kita tutup asal gek wae atuh teh bejaan geus ruksak korsi teh apa oge nya ulah kaget Semar larapan teu aya iberti anggalna sakawit bade terang bade miangkat ka dieu mah simpuring teh sasayogian ana make jeung kitu sagala geus dahar di warteg aing nya warteg Dede Dede Andriana BRC Bekam Rukiah Center oh nya kalau warga Jember Bani Muhtar ya eta nya tansah diajeng-ajeng meni asyara reuwas ieu teh aya naon ieu teh nu heuk syukur euy gasik ditampi engal ditanya kaula mar kula kieu ye jauh di jugjug anggang di teang jauh teburung sunuk anggang teburung datang dina pudunan ngadudut tina tanjakan ngageang dina datar ngagandeang Semar datang ka dieu lain kairing ku cai gigi lain ka bawah ku cileungcang nyaeta aya hal anu rek ditepikeun ka diri anjeun anu aya patula patalina jeung anak maneh anu kadua sidawalat sabab sidawalat teh anu kiwari ngageujleungkeun jagat wayang-wayangan utamina raja triloka yang watipati jagatna anu kaula teh awit nampi gunam rumu atawa syarat tanpa ketinggalan anu nyaeta datang nanti raja Tiloka yang watipati jagat nata batara guru wireh kaganggu emutanana kulantaran anak Semar Batanaya anu ngaranna Dawala terek ngagugat ka sawarga daku kitu nanugaskeun mang datang ka dieu pikeun nyokot anak man uluh kita
jauh dina sangkaan Pak Gusti ai sukan teh warek nyangkut paut kasih Kang Udel geningan tinya tak kitu mah hadena ulah disumput-sumput budak maneh ulah dibuni-buni euy bisi kaituna aya kejadian Rajapati kula warga Semar Badranaya siapa ieu pamola budak anu hiji budak maneh sidawala nu make kopiah ongko mah di kopiah kawas Islam tapi hirup teu Islam ngaganggu hatena para dewa nyieun riwe dewa sakitu kararase parijeng belaleunghar jala lembar diganggu ku sia abong jilemet di nyakola euy kitu man teu aya kajaba datang ka derek nyokot anak si laing si dawala anu geus ngaganggu katertiban para dewa ti sawarga ai datang na kundam rungut teh lintang ti Kang Mang pisan da sidik Mang Mapang jelema saleh atuh da eueuh carekeun jeung eueuh cawadeunana aya anak jang kudu kumaha aing ngajawabna abejakeun eta apa kasungkas melipat ka saksi pisan ku si gareng oge panabi teh dititapkeun milarianana nyata pasti mau percaya lecu sepuh umamar hapun tenun sanes bade ngabuni-buni pun anak sanes bade nyumputkeun kupun anak nanging simkuring oge bujeng hinga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan ku ayana kajadian pun anak nyaeta kedalisan ngagugat sawarga manikloka Malik si cepot diutus ku simkuring teh pikeun milarian laratanana pun anak sidawala kituna simkuring oge kaganggu hatena kula-kula pun anak teh nu aya paribasa nyarita mah bisa bersilat lidah direka basa mamat jengkol aya usumna ekol mah eueuh aing ge nyaho si lain dinyaah jadi anak da karasa ku aing jadi anak mah ngan lamun teh ieu anak geus ngajieun nirsa malahan leuwih ti nista maja utama yakin kudu aya panustrunganana kudu aya panganggesanana naon sabab wajar we di negara oge tingali aya penjara matak aya sel matak aya pidana oge matak aya hukum oge segala urusan mah beres ku mentah hampura tapi tetep kudu aya hukuman anu tangtu tah ieu dipenta anak si lain ieu bisi ngabalerang ka kulawarga si lain bejakeun di mana nu sieun simkuring oge terang di mana ayana nu ay ngalilakeun waktu siling montong dibuni-buni nak mah siling teh bejakeun atuh lamun dina sidang mah siling teh sarua jeung hayang nambah hukuman ieu bulat belit basa lamun hayang menang amnesti pengurangan tahanan mending minangkana bejakeun sacerewelena aya anak ya kudu kumaha aing cumarita sieun sepuh da teu uninga ieu teh malihan mah abdi teh piwarang pisan cicing siling ieu urusan jeung bapak si lain jing aing disentak gareng lawan atuh leutik buri hirup teh sia mah ngaku ketua Karang Taruna tapi pehul elek ku Kang Kiki sia mah bejakeun mar bisi pae si lain kabehanana na teu keung tingali loba pasukan Kurawa tah kitu usupkeun dada kitu punten abang sok kancing buka hiji
Tingalikeun bulu dada. Katingali tata siling. Oh, dibuka oge pakai jaket kaula teh heunya. Semar. Kula kaula moal bisa lemes saperti Kangjeng Rama. Kangjeng Rama mah hiji sepuh anu kasipu ku panguruh kapatri ku pangarti. Masih kene berat timimbangan yakin kena ku sifat kasabaran anu luar biasa. Kangjeng Rama tapi beda jeung kaula. Nepi ka muji Bapak sorangan itu. Kolot sorangan. Muji Bapak nu kengkong kokotna. Tong tarik teuing kumaha mun katengeun duli teuing ah. Nya. Ayo ditinggal. Dibejakeun nuhun henteu. Tadi kalau geus nyarita bakal aya kejadian Rajapati. Nah, maneh hayang leungit hiji anak maneh, nah hayang leungit kabeharana. Maksudna teh nun heula mun dibejakeun. Di mana ayana? Duh. Sanaos ku salira oge disedak simkuring teh teu tiasa ngajawab. Sami bingungna ngalilakeun waktu teh si goblok bedog da beungeutna ku aing. Beset siap ku aing. Yang dituri. Turi ku aing tusuk ku silet gerak. Bejakeun moal terang nun. Sakali dikolnya rek dibejakeun moal. Ceun dibataskeun teh wataskeun kumaha di bumi teu aya di luar ge duka di mana nyangsangna si kurang ajar teh nun. Sing percanten ka kaula nun. Sakali deui sia. Dibejakeun moal ayana terang agan. Tonyok. Tuman. Jadi nganu hati mau dibejakeun. Sanes semua dibejakeun terang. Ayana. Anjir. Bapak digamplang. Bapak ditapili itu. Nah gitu balukarna Semar. Akibatnya teh. Ayana ya. Yes ya. Rek dibejakeun moal terang. Ayana. Ayana. Bapak ditonyok sia ngajedeg we goblok sih teh. Cicing. Kawas anu teu nyaa blekuk. Bela. Dewek ditonyok ya. Geling. Naon ya geling. Ai geus lumbatna kana fisik mah awas anak bagianana. Anak. Naon saterek ngalawan geus ya. Ulah ya. Hai kahayang mah ulah. Tapi lamun mundur teu bisa mundur, maju teu bisa maju. Maju kena, mundur kena. Sade anu bakal bisa bela kana dirina. Ieu teh dina sorangan. Tingali itu, geus nyaho nyeureumeuh jelema teh. Mun bisa mah tenggelut haling. Kuncian we kamar. Bisi ka ditu keur maneh we. Ulah gelut haling. Jang cing tiis otakna jang haling. Reng tenggel haling tuh anjing sia teh. Sia siapa bapak teh. Kakolot itu eta mah. Kalakah ngejat ka mana teh sia teh? Ceun daya simkuring anakna kula. Aya abdi wakilna. Sasajenga abdi kula. Bapak maneh tong jadi contoh keur maneh. Bejakeun sacerewelena. Di mana aya sidawala? Da moal tebih ka saurang teh sareng Bapak. Maksud anjeun Bapak abdi tos teu uninga kom abdi ge sami teu terang si gareng teu nyaho. Saena mulih bae gelan. Jaga maparantos ku simkuring di nepi mah ka manehna atawa panggih jeung manehna yakin ku simkuring bakal disaurkeun ka salira. Alah saekol aya. Usumna jekol mah aya. Yakin dulur jeung bade mah saling pindingan. Najan bade jeung saha ge yakin saling pindingan. Di mana aya sia? Terang kula terang. Sok mangga rah-rah tah rompok simkuring.
salaga-laga ge imah kuring ditu maritis mangga tapi bade pas puseur dayeuh mangga pelarian ngalilakeun waktu sia aing sekali bade carita ka maneh di mana ayana terang kurang ajar sia nepi ka ngalilakeun waktu nepi ka teu bisa beunang ku omongan ku carita disapatkeun peung ku aing ku pedang naon maksudna teh dipaehan ku aing nah seuri atuh naon di dinya teh jo prakatang prakateng-teng tu papang tong sok itu ka pribumi teh ongko di dinya teh sakola tapi hirup teh nyakola cik hargaan bumi kumaha ajen inajen teh ongko menak tapi kampungan ongko orang kota tapi tengota sia mapatahan ka aing luhur kene aing pangkat luhur kene aing derajat aing teh pejabat terus lamun dirinya pejabat aing kudu bilang uwo gitu emangna hak asasi kuring selaku manusia kudu sapatu anjing nu pejabat eueuh euy eta si eta ngalawan wani sia mah wani kudu karena bener sieun kudu karena salah menyala abangku gitu atuh sia wani kaing sieun kunaon dewe ka sia dume pangkat luhur dume boga bisa usik lah hampura euy urang kampung mah tara nyirikeun ka bisa pangabisana pan urang Sunda mah kitu aing moal ngaganggu dia siapa yang dia teu ngaganggu aing tapi lamun dia ngaganggu ka aing dituar ku aing ya deui lah na nyaan lelewe tong diantep asa dama kodaran dilega syador hayangnya dale tato tulang lauk lamun aing nyerenteng saha nu rek nahan aing anjing rek naon sia aing kasih cepot rek sia memet jeung lasek aing jeung aing heula sok rek ulah gitu sia mah pan jeung aing kungsi jadi bernaon babaturan nginum baheula aing gareng barangasan ayeuna gareng saleh aing gareng baik hati hijrah rek naon sia teh aing gareng hijrah ya sia wane ka aing wanteu sieun-sieun kunaon ka sia aing anjing anjing kasar euy tong kasar aing mah kumaha nu ngomong nu ngomong kasar aing leuwih gariha nu ngomong sapan aing leuwih lemes teu boleh sia bukti kana ku sia atuh hapunten gareng sami-sami encep gareng kasep mun salira oge ganteng gareng goreng patun sia leuwih parah anjing jeung botak orang-orang botak anjing sia teh di istrika babatok teh sia koing wah goblok ieu goblok sia rek kuridinya rek kuing kali gue dewek we silain menjagaan bapak bisi wiri-wiri dengan dawala efek bapak tewakna bisi rek mawa bedog wae asa heula ulah sia bakal dikepung motor goblok